dari kelompok hiji. Perkenalkan, nama Abdi Anissa Dilasana. Nami Abdi Anindya Khairani. Nami Abdi Khaila Tiarani Anugrah Dewanti. Nami Abdi Kanzata Pita Faustin. Nami Abdi Askirana Ramadhani. Nami Abdi Tufa Farsatu Jana. Nami Abdi Bunga Semi Anggreni. Aduh, gening manis seperti hawa sore teh. Hayu atuh urang teh ulin hawa samene balik ka imah. Hayu ki, kuring mah geus siap kita tadi, tapi ulin naon? Urang mah hayang ulin nu rada kreatif. Bosan atuh mun nukur umpat-umpatan wae mah. Kuring mah hayang ulin nu aya challenge-na supaya panas awak, sehat. Mun hayang tantangan mah kumaha lamun main kuda-kudaan nu eleh kudu ngagendong. Kuda-kudaan mah bisi nyari tanggung bung, mending nu leuwih aman. Urang mah hayang nu aya kawinna. Bieu di sekolah diajar kawi bubui bulan. Mani haripu. Ari manu boga jangjang tinggal dihirup jeung nyarita. Naon anu benang pinjam kaulinan anu lobat teu meuna. Keparok teuing, tapi bener urang kudu ulin anu bisa dipinjam. Teh mana tina carita wayang. Kumaha mun main congklak? Congklak mah di jero wae atuh, urang mah mending nu diburuan. Urang main paciwit-ciwit lutung atawa pecret empet wae. Ucing sumput di sawah, ngadogaan pada poe. Tong sok ngarasa euleuh, ulin teh kudu di barung kuriam. Bener pisan bung, nu penting mah rame jeung babarengan. Nya atuh kumaha lamun urang pecret empet wae, tapi kudu dibagi jadi 2 grup. Di situ aya curug cawang. Neangan cai herang-herang di dia orang dia silih ajak kaulinan teh jadi kasanangan. Tah bener, urang mimiti kompipang atuh kaila bunga jeung tumpah di kelompok kuring Anissa Anin jeung Hanja hiji deui. Siap, eta mah henteu saya memasuki kuring jeung Anin kudu pisan. Nya atuh kuring jeung Anissa we atuh sakelompok. Iya jeung Anin dinulian kumaha. Sok atuh, nu penting aturan pecret empet kudu bener. Nu jaga temenang keluar 3 garis. Aya barat di jarang peti. Neangan 3 leuwih. Urang kudu satia jamji, ulah nepi ka pagelet. Tah leres, hayu atuh orang mimiti hompimpah. Ayo. Sok gerak. Hompimpah layung gambreng. Sekian dari urang, hatur nuhun.